Sayyid Muhammad nganggit hiji kitab ngaran kitabna Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Dina eta kitab ngajelaskeun aya 20 hiji alasan nu mantak urang leuwih damar kudu ngayakeun muludan. 20 hiji alasanna. Ngan ku kula moal dibacakeun kabeh. Lamun dibacakeun kabeh ya ngomong moal anggeus sampai asal. Jeung nu paling pentingna mah teu apal ieu kula ge mah. Atuh nanya cara mah mangandalkeun apalan kara. Anu ngadengekeun mah ngeunah ngawakeun papais wal bebatnya. 20 hiji alasan nu mantak urang kudu ngayakeun muludan. Nu pertama jeung nu paling pokok nu kurang kuari penting kudu kanyahokeun alasan urang ngayakeun muludan cek Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki alasana ta'birun anil farah wasyurur bil Mustafa Rasulillah sallallahu muludan model kieu teh nembongkeun bungah urang, nembongkeun bahagia urang karena tos dilahirkeun sareng tos diutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon aya parentahna dina Al-Qur'an urang kudu bungah ketika Rasul lahir aya. Cek Allah dina Al-Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan Muhammad ke umat anjeun ketika umat anjeun ngaku iman, ketika menang fadl anugerah warahmah jeung rahmat ti Allah sakuduna jalma beriman umat Kangjeng Rasul kudu pada barungah. Nu unikna lapan ayat dina rahmah tidinya dimaknaan ku Sayyid Muhammad ku sosok Kangjeng Rasul karena dina ayat lain Allah ngadauh wa ma arsalnaka illa rahmatan Kangjeng Rasul diutus bikin mawa rahmat. Jadi orang bungah ketika Rasul Kangjeng lahirna dilahirkeun teh urang kudu bungah. Bunga urang kumaha? Bungah urang ngayakeun muludan nuhun urang ka Kangjeng Rasul mupuk nyuburkeun mahabbah urang rasa cinta urang ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laju ya ibu-ibu kabehan nu hadir lamun ditanya ku kula cinta ka Kangjeng Rasul. Cinta. Mun cinta mah ngomong doang mah teu bisa ieu kabehan ge. Teu ngomong doang itu mayar. Naon cirina sebab cinta mah kudu aya buktina. Cek ibu-ibu atuh kami nyen besek. Ikan puguh nyen besek doang mah. Bawa mah hayang ala untung. Anterkeun 2 balik menang 5. Kalau diantarkan makhluk asin di jaketan balik mang daging kotok pan untung ketika ngomongkeun ciri atau bukti umat Kangjeng Rasul nu ngaku cinta ka Kangjeng Rasul cek para ulama di antarana Asy-Syaikh Fadl Ilahi dina kitab Hubun Nabi wa Alamatuh wa nastambitul ulama'u anna min alamati hubbin nabiyil karim arba'atun. Kesimpulan para ulama mun hayang nyaho ibu-ibu urang leuwih damar nu ngaku cinta ka Kangjeng Rasul kudu ngabogaan bukti 4. Pertama naon? Al hirsyu ala ru'yatihi wa suhbatihi wa yakunu faqduhu ma ashaddu min faqdi aisy. Kudu boga rasa hayang selalu babarengan jeung Rasul, hayang nempo wajah Rasul, hayang ngupingkeun suara Rasul, embung papisah jeung ditinggalkeun ku Kangjeng Rasul. Pertanyaanna, pan urang macen haji boro-boro nempo wajahna ngadenge suara na ngimpi ge can nyorang. Kumaha supaya urang nembongkeun cinta teh bahasa simpel umat Kangjeng Rasul anu ngebogaan cinta ka Kangjeng Rasul cirina kudu boga rasa rindu jeung kangen ka Kangjeng Rasul. Sebab cinta kudu rindu. Atuh cinta rindu. Setengah jam ditinggalkan ke masjid ge ku salaki ceurik gogoleran di imah balik ke kawawa kami yo 1/2 jam salaki gawe teleponan ira balik iya masalaki geus 6 bulan teu balik jagawe loba pagawean ieu cenah hampura ieu neng kakak cenah ieu setahun dong pagawean teluan geus eulos ka 2 tahun kali teu penting kiriman tiap bulan mah poho eta ngaranna cintana palsu. Ciri nu kangen kumaha cek Syekh Hasyim Asy'ari dina kitab An-Nurul Mubin kieu ciri jalma anu kangen mah nu cinta ka Kangjeng Rasul wa minha kasratu dzikrihi ngaran Kangjeng Rasul sok disebut-sebut maca sholawat eureun-eureun tah cinta mah kitu.
ta'zimuhu wa tawqiruhu inda dzikrihi, ketika nyebut ngaran Kangjeng Rasul diucapkan dengan penuh penghormatan henteu lalagaan ismihi, ketika ngadenge ngaran Kangjeng Rasul disebut dikupingkeun dengan penuh kahusuan jeung katawaduan. Eta ngaran cinta mah ulah heuleuh ulah lalagaan, ketika ngadenge ngaran Kangjeng Rasul disebut sambut dengan khusyuk jeung tawadu. Contoh Sayyiduna Muhammad sebut ngaran aing ngaran bogoh mah sebut ngaranna, ungkapkeun tiap panggih omongkeun, panggih di dapur kak kami mah bogoh kakak, panggih tenain mah ngomong kak kami bogoh kakak, datang ke hareup mah panggih kak kami bogoh kakak, ke balik ke dia jajal, datang ka imah cekol belum salaki kak kami mah bogoh kakak, salaki dong kumaha sikapna paling tarang di cabaknya jadi si acena ieu bawa makasih nak paeh lain kutilapannya. Naon deui ciri umat nu ngaku cinta ka Rasul? Al-iqtida'u bihi, Rasul dijadikan panutan, al-isti'malu sunnati, sunnahna digawean, al-ittiba'u aqwalihi wa af'alihi, ucapan jeung kalakuan Kangjeng Rasul diturutan, wa ta'adubu bi adabihi fi usrihi wa yusrihi, adab urang kudu doang adab Kangjeng Rasul, baik dina kondisi senang maupun kondisi susah urang hirup kudu beradab. Pak urang mah kadang-kadang hirup boga adab ya someah teh lamun keur sarenang beker boga duit be nya bagus teh, lamun teu boga duit mah marahan musang mangsing aya nu nanya bisa ngajak pasear rarasaan. Dulu jelema boga duit jelema kaya nyumpahan di pagawean bedek modar jelema kaya ada nah urusana hirup mah lamun hayang boga katenangan hayang kabahagiaan kudu bisa syukur jeung bisa sobar ngeunaheun jelema syukur jeung sobar mah ngeunaheun kumaha ngeunaheun pokona ibadah bae loba dikorting. Pan ieu na banget na maka ciri ku kula loba banget jelema susah ieu. Atuh mah bari nyirikeun jelema susah mah dibere kueh teh kabeh ya. Lamun aya prasmanan mau melikna naon langsung ka prasmanan bae. Mun dibere besek ditoyokan we sakabalacan daging kotok palu asin ya dak cenah. Bari nyirikeunna. Bu, Kangjeng Rasul manusia mulia tapi hirupna seueur menderita. Sare dina palapah daun korma dahar sering temendakan urang dukuh ngaku susah spring bed mah boga hiji ewang mah lima bener gak? Ulah sok kitu dahar mirasa bae panya susah ngaku nama padahal lamun hirup tenang jeung bisa syukur sobar ngeunaheun. Sanajan hees di kamar kasur lepet lawang kamar make samping kebat doang lawang hareup teh anak tibrak sare moal boga kecil kapalingan mau palingan ieu sakoten nah lamun kamu kan jadi susahna nah cenah jelema susah mah hirupna menderita bae kudu maju cenah peurih bae dahar gitu lokasi bae anak rebuk kecil urusan dahar bae protes urusan dahar mah jeung maloba duit bisa meuli kadaharan ngeunah tapi teu bisa meuli nu ngaranna ngeunah dahar bener teu? Ngeunah dahar paling loba duit ku cager jeung ku lapar bener teu? Keur cager hulu peda atuh beremen laju ku lapar tos ngoyo sejongjongan handat kana galengan euy loba botok kalapa jeung nu kasih cari daging sapi keur rasa kunaon sababna kulap. Pertanyaan sering lapar sama senang apa sama susah? Susah. Aya ngeunah dahar mah susah bae mah. Hirup mah ngeunaheun jujur. Ieu pan caritan lamun ngomong keur bisa syukur jeung sobar urang kondisi kumaha bae ge bisa sobar ngeunaheun. Ya, nyukuran jadi hirup jelema susah. Ke pertanyaanna di akhirat mau loba teuing Bu. Duh, jelema kaya mah loba pertanyaan. Kaya, sia boga duit menang di mana? Boga perusahaan. Sabar duit sabulan menang 50 miliar. Kamana duit 50 miliar? Pakai jalan-jalan ke luar negeri, sesana meuli ieu meuli itu, mau geura beres eta. Mun jelema susah mah enteng cepet. Urang mana sia? Urang duku Gusti. Dia boga duit perusahaan di mana? Bara-bara perusahaan kuling ngoyos. Sabaraha miliar bebenangan. Lah ngan 50.000 sajongjongan.
Kamana duit 50.000? Udah harga teh cukup, asup surga. Mana? Karena mun hayang gampang asup surga mah udah cara susahna pertahankeun. Beradab kudu doang adab Kangjeng Rasul, berakhlak kudu doang akhlak Kangjeng Rasul. Kanu sakoloteun hormat, kanu sabudakeun nyaah, ka guru takzim jeung papada siling karunya eta beradab. Adab mah gitu. Mun ngomongkeun adab awewe mah cek Imam Ghazali, mun hayang nyaho awewe boga adab eta kudu boga 16 adab ka salaki. Dina kita adalah adab tidin. Kudu boga sabaraha? 16. Mun dibejakeun kana mah arutah deui keun. Di antara nabe naon? As-sukunu inda kalami repeh. Mun salaki keur ngomong. Dengekeun ulah sampai beres salaki karak tembal muhun ka kitu. Ipan lain, salaki karak melengeh dong bibir rasa kieu. Untuna karak sadeulah met doang. Aku mah sama berebe. Emang awewe maka sebut bibir nalobainya. Jadi ngomong nabeki, ngobrol nabeki, ngen kadituna sok ngomongkeun bat. Ngen sialna mun batur geus beak sok balik kanan kabablasan salaki sorangan diomongkeun. Eta batur geus eueuh deui. Emang setelah diteliti awewe mah hebatna lamun rek ngomongkeun batur, pinter kamimitianna. Padahal mah mau berjanji keneh nek ngaji, kaburu eta. Ke datang ka pangajian sarua. Kamimitianna bisa mun nek ngomongkeun batur mah doang nu nanya. Sia nyawa tuh kasih anu mangimahna teh hejo. Nyawa teh anu teh ngaranna. Heeh. Emang kunaon teh? Henteu aing menanya bae. Eta penasaran batur gara. Durasi teh kami hayangnya, tapi saya ulah cerewetnya. Pada urang mah bae heuh. Si eta mah ngubahan mah temenang hari di teh rek ngaji dong urang. Tah. Doang nu heueuh, ke ujungna pinter deui mulasna. Ieu mah urang keur lain ngagibahnya. Keur lain ngomongkeun batur heueuh. Ieu mah urang supaya ulah doang manehna telok ngaji. Sarua bae ngomongkeun batur. Eta lamun ngomongkeun batur doang nu nanya cek imah. Ke batur geus beak ieu, eueuh di sasaran balik kanan, salaki sawangan diomongkeun. Mun salaki sarangan mah ngomongkeunna lain nanya cek imah lain. Ngeluh biasana. Aing mah hirup kieu bae budak. Emang kunaon teh? Boga salaki gawe mah unggal poe, bebeunanganna leuit. Bobogaana mah gede sih. Repeh mun salaki keur ngom. Nu kaduanan dawamul haya minhu, boga rasa isin ge ka salaki. Mun awewe masih boga rasa isin ka salaki ngaranna boga adab. Ciri awewe nu isin ka salaki minimal nu telok wani muak hareupeun salaki. Lamun geus wani muak hareupeun salaki ngaranna geus teu boga ka isin, garis miring teu boga adab. Garis miring kesopan sama dengan dusun. Coba hikmah mulut tahun dia urang mudah-mudahan hikmahna ibu-ibu urang dukuh urang wilidaman nu ngaraji nu hadiran maulidan hikmahna sugan we tahun ieu mah telok moal wani muak hareupeun salaki. Amin. Amin. Sebab eta hal anu sangat memalukan. Kuncina ngan hiji doang. Naon? Asal bakti ka salah geus boga kartu khusus ngaran. Aya hadisna idza mata imra'atan wa zawjuha radin anha dakhalatil jannatu min ayyi abwabin sa'at. Mun awewe maot keur hirupna bakti ka salaki, salakina ridhoun eta awewe nu kitu ke asup sorgana dibebaskeun tah milih pantos sorga nu mana bae. Malaikat mah geus peureum bae kieu. Kumaha teh behok milih. Ku saking hebatna awewe nu bakti ka salaki. Ngan aneh doang. Mun bahasa Inggris nama melengak. Dan melengak. Pan Kanjeng Rasul pernah mi'raj ka langit. Eta ku Allah ditembokkeun surga, neraka, aras, kursi kabeh ditinggalikeun ka Kanjeng Rasul. Uwih mi'raj carita ka para sahabat. Dak melengak eta awewe. Atuh gampang ngongkos cenah asup ka surga, tapi pas ditempo di neraka pabalat. Wah, sina awewe kabeh. Kita kumaha bisa kitu mah nan salah asup kitu. Kunanya hayangnya teh kunaon awewe loba di neraka. Bedakeun ulah.
ngaji ieu mah nya ulah marah aku dah eta nonyeun awewe loba di neraka hari panyakitna hiji doang deui tilok bisa syukur karena milik salaki dibere leutik ngacemprang dibere loba rengsek salaki geus peot diperek keneh kesang eueuh getih ke kaluar teh ngoran ngolol kan unggal poe pagawean ngabanding-bandingkeun salakina jeung salaki bat tuh kan salaki mah doang salaki teh sareng ngongah calakan nyiar duit pinter nyenangkan pamajikan bisa teu ka merongkol daek balaan eta lamun ngahalok balaon ka salaki kira-kira nyeureun teh teh salaki salaki nyeureun bingung gagal lah supaya surga beneran makana urusan asup surga mah kunci surgana aya di salah sanajan jendol eta salaki budugan plus nongtot bool kunci surga eta sebenarnya hebatna awewe mah proses asup surgana gampang dan secara pribadi kula mengakui awewe mah makhluk hebat makana wajar awewe mah asup surgana babari karena loba jasa pagawean nu lalaki teu mampu awewe mah mampu makana pantes jeung wajar awewe mah disebut makhluk hebat anu digampangkeun proses asup ka surgana amin ya robbal alamin. Nah ieu kuari urang ngayakeun muludan eta muludan teh naon sih alesanna sebab ketika orang ngalakukan suatu pagawean anu penting bagus cek agama penting jasa orang kudu nyaho dasar hukumna bisi aya nunanya nu teresepeun kana muludan contoh ieu nanya ka urang leuwih damar eta urang leuwih damar tiap tahun urunan nyen besek muludan naon alesanna cek ibu teh atuh kami manurutan wong ngatua baheula kabeh kami sok muludan eta mun alasana kitu endah ngan kurang pernah karena ketika orang ngalakukan hal anu bagus penting kurang kudu nyaho dasar hukumna diantarana ketika ngomongkeun maulidan aya ulama ngaranna As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani min dzurriyyati Rasul